Mangsa usum hujan, walungan mimiti aya caian. Malah ari hujana gede mah, cai sok leb-leban. Tuh tingali cai meni leb-leban. Isuk urang nguseup yuk. Nah bakal aya laukna kitu. Lauk mah aya bae nya. Aya lauk mah kamari ge ceina ngagoreng pindang tongkol. Lauk lain pindang gong. Nah ada tongkol teh lauk atuh. Usum hujan mah teu pantes main nang layangannya. Persiapan usum halodo. Segala sesuatu harus dipersiapkan sejak dini. Isukna poe Minggu barudak ngapring ka walungan. Salianti mawa jejer teh oge mekel dahareun jang botram. Nah maneh kan makal sanggup kungkul gong. Pan dengan nama lauk menang nguseup atep buah menang buah moal. Pan aya dengan nama bawati imah leres pan cep. Ieu mau ngabantun pais tahu sareng gorengan. Cengekna makal cep sambal oncom wios eta ge. Tapi basa deureun nguseup tepi ka tengah poe can nyanggut hiji-hiji acan. Tuh alungkeun ka belah ditu tep. Dodo alungkeun tuh ka jure ditu. Dodo ngalungkeun tapi jauh teuing nyangket kana tunggul pentas. Gong maneh turun atuh. Hayu ayeuna mah urang murak timbel we. Sumuhun hayu mending taruang we cep. Atep mun bantuan atuh si Dodo. Maneh mah kawas lain kasobat bae. Ulah hilap like subscribe hatur nuhun.